goblok teh naon itu jelema teh. Teh jelema teh naon ieu teh? Ku aja jelema burung sugan aing ieukeun. Aing keur ngomekeun pare, bagong teh jelema teh. Ku awas ieu. Selamat menonton film Haji Koret. Sawah aing sugan. Wah. Wah kemana wah? Rek neang cai, rek neang cai. Nah, yang saya teh mau paningur. Ah, ganeng sia ditinggur ku aing. Taki-aki teh. Kan kunaon? Itu geuning cai teh nya ai teh diomekeun mah. Sawah teh sararaat euy. Duh. Duh, teh teh sawah teh. Dararing deh teh kemana caina teh? Maka hasil mau deh kieu mah nyawa teh ka? Nika. Ingat ieu. Anu mengko cai teh ieu nyopan ku aing nama. Nah, ieu mancana ieu. Wei. Naon Ji? Paingan sawah dewek di Lebak Saat. Da kusia di Bandung we cai teh hayo beakeun ku sorangan atau pare dewek mau hasil meureun nyawa teh. Da cai mah di mana-mana oge Ji, digirang heula, moal langsung ka ieu ka hilir, digirang heula, kan dewek heula ka karek anu haji, na kabina bener teh ngere haji. Heeh eta ge tigirang heula ngantong dibeakeun kitu atuh, peta buah kainyakeun saware. Da haji ge kudu caian sawah teh atuh. Bandung we kabeh sia mereka. Kan engke oge ka hilir Ji, na kabina-bina teuing haji mah ngan ngajak ribut teh ka aing teh. Na kudu kumaha ku aing sugan kudu digenir haji teh huluna ku aing. Tuman teuing masalah cai wae ka aing teh ngan hayo we nyarekan. Naon ieu teh? Sia teh ngajak ribut lain jeung aing urusan cai. Naon Ji sia ku aing hayang digenir hulu sia. Na kabina-bina teuing ku aing teh digenir ku aing ke masok sia ka dieu mah macem-macem masok. Kan hayo we parebut cai jeung aing teh era aing ku batur. Na kabina teh hari haji digenir ku aing geura. Puas aing mah sia. Puas aing asa cenah asa. Puas aing mah. Aing puas aing. Goblok sia puas sia nyinjakeun ka aing ku aing diudag sia Ji. Hok sia diudag ku aing haji sia. Haji goblok dah hayo we pas sia haji goblok. Hok sia ku aing digener haji sia goblok. Sia kematuk ka mana sia lain lumpat sia haji ku aing bang juga ku aing. Geuningan cicir gerek digenir mah ku aing huluna haji goblok teh. Ka aing nyarekan bieu mah. Rek digenir mah mantok tuh ka mana tuh. Mantok beureun ka imahna. Aing rek ka sawah deui. Aduh, goblok eta si Ajo ka aing rek mudah banget paningur deui. Jadul teh. Jak, woi, naon woi? Bang, jadi aing kamar teh senyieun mah teh. Agar di mana? Lagi di gue. Syukur jak panggih euy. Aya obrolkeuneun ka ojak sih. Obrolkeun naon sia teh coy. Pan ge ngomong meureunnan aya penting naon. Heeh, saeutik aya kitu tah mah. Saeutik. Urang bari ge di dieu tah. Udah aing bangkuna eueuh. Kembali lah urang bari nagok we kieu, bari nagok. Aya naon? Ari maneh teh boga budak gede nya. Boga dewek mah geulis budakna oge. Bodas teh cara dewek hideung dewek mah. Lain naon si aing make nanya kitu eta? Heeh lain jak. Nah, ari manehna mah jore patut ari budakna heueuh nya tah kamari ning dihareureuyan da omongan teh budak Mang Ojak. Jore patut ceng teh budakna mah geulis dihareureuyan kamari ku barudak. Kusaha dihareureuyan anak dewek? Wawanianan teuing. Nya teu apanya? Tuh aing teh nyaho. Ku si Obet jeung si Uleud dihareureuyan.
Nah dibikin ke budak gitu. Aing mah teu mikeun ka barudak pangangguran kitu patut hararayang teuing aing mah. Nu bener sia teh coy, ulah ngawadul. Heeh, jak kamari uing eker ngalantung. Heuh dek ka kieu pagaweana luntang lantung we. Luntang lantung. Jika si Obet jeung si Ulut malahan diparebutkeun jak. Diparebutkeun. Ah, deka euy. Nu bener ieu teh barudak ku aing cobalah. Di mana ayeuna ngajar dogna? Barudak dua eta. Ari dia mah uing sare ka dieu. Aya barudak keuntak rintik di lebah. Keuntak rintik. Nah, ku aing. Barudak teh di mana ku aing di teangan lah. Coba aing heureyan anak aing teh karuku. Bolain jang heureuyanan barudak kitu aing mah. Teangan ku aing lah. Sia. Ulet. Obet rasakeun tah si Ojak ngamuk. Op. Iya. Gimana mah aku mana? Mau naon gitu? Lain deh teh. Boga meri itu dengan udah iku buat mengolok ini ngaran. Ayeuna mah urang ieu mah keong anjir jeung ieu. Ayo, ka mana ngalak ya, Om? Tadi nyawa teh anak sawah lah Bu. Ayo, Urang teh kan. Coba keong jeung malah. Kewing mentas ya. Kalem aya. Salah eta mah. Udah dua emang. Ayah mereka mana? Ayah kehead aing teh boga anak mone kitu. Uyah ayah. Parugu naon ieu teh? Ya. Iya ayah bade. Ah, naon ieu teh? Ayah kunaon? Ti iraha maneh jadi anak dewek maka ayah-ayahan. Nah, naon ieu teh? Ini kita kan calon mantu ari ayah kunaon? Amak-amak itu Kak aku teh. Nah, naon ieu teh? Aing ngadenge beja ti si Kocoy ieu teh. Sia duaan harian anak deweknya. Hampura we ya, hampura pisan-pisan ieu da lain uing niat heureuy ya. Budak ayah nan bogohan ka uing, da meureun uing ganteng ya, kieu-kieu. Asa percaya anak aing kudu daekeun kanu kararieu patut. Nah, waduh sia ngawadul nya. Percaya aing mah kudu anak aing daekeun mah di aroloan meureun sia mah nya ditaripu. Kukuh mah teu balik teuing. Nyata teh bener si neng teh budak ayah. Lain aing maksudna naon sia mah ngomong kitu? Nya euy deh kah. Asa ai anakna geulis ai bapana pantar kitu patut aing masa teu percayanya. Heeh, hideungnya. Ripuh bapak teh. Naon sia ngabangus? Ah, teu balik tinggal ngaledek sia. Lain ngaledek ya ada fakta hideung. Nah, kabina-bina teh sia teh aing teh. Aing coba balik sia ngabangus teh ka aing. Amak boy. Dikurupi banget. Goblok teh naon ieu jelema teh? Goblok teh jelema teh naon ieu teh? Ku aja jelema burung sugan aing ieukeun. Aing keur ngomekeun pare. Bagong teh jelema teh. Ku awas ieu. Aing mah kudu digeni. Eta jelema bagong teh. Ah, hampura rusuh, Pak. Hampura sia wajak ku aing sia. Dipapak tir barudak teh naon teh teh barek teh aing keur ngomekeun pare sia dipapak tir ku aing. Geura goblok teh. Aduh, ya. Aduh, ya goblok. Aduh, Balik gimana gitu? Man beurnya. Aku aya di dieu. Balik mah. Mari dengan euyan. Sia sawana. Beunang ku aing. Ieu ku aing dipanyu. Sok aing. Ah, dia dipanyu ku aing kana. Ieu naon ieu kana ku aing teh panyu ku aing sok sia. Ha? Apa nain bala Allah kitu aya? Sok sia. Aing ku yang ke hulu aing gara-gara sia. Pagawean ku aing dikuyung aing sok sakalian ojake manis. Anak muda teh, cenah dengekeun kolot teh. Ah, dengekeun mun gawe. Kolot teh gawe.
Ampun. Enggak ada kajawa ampun, kajawa. Iya aing balik. Jadi basa kieu ah. Sia eta teh. Mane dah gitu-gitu. Ge atuh sia mah teu mikir teh ngana. Mane dah atuh.